Agustusan kudu rame ya, masang bendera di mana-mana lumayan. Kayak urut jajahitan, barang limbah. Jadi nuki ya, mantap. Jadi bendera nu karang ieu lawan nu kudu meuli gratis. Alhamdulillah. Penting mah Indonesia merdeka lah 17 Agustus. Oke. Yang ke-75. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan. Oh, Woi bos, di mana maneh? di mah? Bendera geus jadi can. Oh geus. Yang penting janderkeun. Oke. Di mah? Pokona Oke, siap. Isuk bendera dipake. Oke. Terserah bendera teh sing nyengsol. Di Indonesia mah ulah nyengsol bendera teh. Bendera merah putih dikibarkan. Tidak terasa sudah 19 tahun saya terlahir di negeri ini. Tidak pernah terfikirkan untuk pindah negara, soalnya tersanggup. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, aku bangga Indonesiaku. Aku bangga. Aku sangat bangga. Bendera teh di heula we lah. Kita berkirbar Indonesiaku. Ke sore ka Dedi dicokot. Ayeuna mah nyal heula ari ngopi. Oh tidak, bendera itu akan terjatuh. Jangan sampai sedikit pun menyentuh tanah. Aku akan segera OTW. Untung tenepi taneuh. Harga diri ye euy. Untung bendera teh kana taneuh euy. Kana taneuh harga diri ta euy. Hah. Ning soek. Kayak penting diantarkeun ka si bos. Geus isukna upacara. Kumaha tuh euy? Bendera nangan hiji-hijina. Kumaha ya? Hiji-hijina jalan kudu kasih didai mah. Kasih didai mah. Ale aing murag euy. Anjing karek meule aing sasedot. Astagfirullah, bang suka turun di pasar malam. Iya di pocin plek, iya aduh. Tah, bantuan. Kitmet, kit pet, balik eta si oge eta. Oh, balik. Terulat gitu ing kolong. Oh, sento bukan ieu. Mana sih teh lompatan capek? Hah? Oh, sete aing mah bari Mabar jeung si Bono tuh aing tinggal di duaan, sih kurang deui. Bantuan deui, arek moal. Bung mabar urang mah. Gede 17 Agustus. Aing bendera ka ditu. Ya, jang naon? Beneran bendera nu karang ieu. Ya, zaman ayeuna mah sih teh teu kudu nguruskeun Indonesia sih teh. Indonesia mah aya ngebakeun korupsi. Jang naon ya? Kuning mah enjoykeun guys. Sama dengekeun NKRI harga mati. Aik naon mabar? Matak bodoh mabar mah. Naon mabar MLF tak bodoh, saduan oge bodoh tah. Aing menang dapat euy. Dapat. Gus, keperak ieu mah ning grup hiji-hiji tah.
Demi Indonesia orang mah. Ayo arek lah. Ayo. Indonesia udah diribut. Aduh, mana mah pelit? Karena bisa depan orang. Manehin. Gelut. Tapi mana ulah cari kecepatan. Aduh. Langsung deh. Ayo kabeh. Kunaon maneh? Koko udah dicopot aja. Sepertinya aku kenal aroma ini. Aroma ini yang memuyus hidungku. Rasanya aku seperti di bawah melayang-layang. Enak. Lagi dong. Kemana sok? Iya bendera saai, pantengkeun ah. Woi, kita bendera urang, woi. Woi, kita bendera urang, woi. Woi, kita bendera, woi. Aduh. Kemana ya budaknya? Duh, kita bendera. Iya budaknya, bendera urang itek mau ke mana? Goblok. Di lama mang, begitu mang. Kedung yang gimana lah, lumayan. Sabar sabar. Ayeuna kedeung rek 17 Agustusan mang. Corona kieu di dieu aya acara moal mang. Euy, tah siga namanya aya paling ngumput lah di tempat sembunyi. Oh, atuh kayak protokol kesehatan teh ya gini cenah. Tapi oke, ke tukang jahit. Hah, punten. Oh. Jahitin, Mang. Naon? Ya bendera ya, aduh. Segera tuh, bawa pegawaian ieu loba. Soek. Di sarua iki soek. Puting arek kasih bos din Bos saha sih soek. atuh. Kalau mah diukula. Tuh bisa teh Mang menjahitkeun gitu. Udah keur loba penjahiteun urang teh. Urang lah. Ya. Gua ngeunah we. Aing keur tingali atuh keur naon si amangna nu urang heula. Ini penting ya bendera Indonesia ieu. Urang bendera rumah makan. Rumah makan. Ya heueuh urang rek Iya, usaha. 17 Agustusan. Isukan urang rek buka ieu rumah makan urang. Geus atuh deh. Para saya. Pokona mah urang heula, isukan rek Geus ieu heula mang, bereskeun heula mang, bereskeun. Urang heula. Isukan rek upacara ieu Indonesia. Urang arek buka rumah makan isukan ih. Daging nang geus jaradi itu. Ieu Mang nya benderanya. Oh, sok tuh. Di luhur lah. Jog gede ya Mang ya. Oh, simpen weh. Pokona mah jam 10 kudu geus beres. Oh, aing loba pagawean teh. Ah, Wah, bendera. kade ulah mencos mah. Lem. Ya, geus ya. Beneran mah makan teh. Jadilah halus kana. Doakeun si lancar. Oh, Kalem. kirim sabungkus mah. Di endorse di dia lah, ha? Sip lah.
ya si entu di lah hari liweuh di bendera soek. Aing pos domba di sakarungeun lah. Singkeh lah. Aing bos domba lah. Doyan ah. Yang pegawai domba karek beres dari loba. Kadang kenal lah. Istirahat kalem teh mah lah. Goblok. Jam 10 deui kurang weh. Si entu diminta jam 10 tadi. Mana can anggeus ngajahit. Nah, kopi malah bahe di Mana jam sakieu mah. Tarutup toko kain. Kumahanya euy. Tapi cobaan nya lah. Sugan aya muka keneh. Kudu ieu mah euy. Oh, Kang. Atuh. Aya masalah euy. Oke, isu kurang diantarkan lah. Oh, siap. Oke, isu. Oke, atuh siap. Teh nyaho urang mah. Kain beureum tuh, Mang. Teuing asa aya rasan teh tinggal urutan kajeun. Bae. Ku aing cokot urutan maya. Buru lah. Urut tapi aing Buru tuh. Buru-buru ya. Ya urut kaos hek pake kenal keur bandera Agustusna. Oh, Eunah ya dah. pake. Nun, Mang. Yuk ade eta beneran. Nah, dipake mah. Mang. Nah.
gede euy. Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Kibar bendera jiwa merdeka, dirgahayu negeri tercinta, takkan lekang ditelan masa. Mang. Nah, untuk bendera, Mang. Ya, tuh. Jadi, bos tuh alhamdulillah jadi euy. Pengorbananna loba tah tuh. Ini udah dicarekan ku bos. Nah, Nah, nu nya ieu. tuh. Nu nya. Nuhun tuh. Yuk. Masih jadi beneran? Yes, bos. Nuhun sia mah jadina wayah ki mepet pisan rek ka subuh. Tadi tuh ngadenah heula, bos. Maneh apa teh ieu bendera jang naon? Kapal. Saumur-umur hirup urang lancek-lancekna can aya nu pernah jadi pengibar bendera. Iya. Anak bungsu urang jadi pengibar bendera isukan 17 Agustus 2020. Nuhun pisan ya mun lila nganterkeun teh ya. Ih, bos, tong lah. Ye. Semua. Wah, nuhun. Neng ya bendera, Neng. Jadi Iya bendera teh euy. Halus. Pengorbanan gede. NKRI harga mati. Makin tua, semua akan terus mencinta. Meski beban hidup semakin menderita.